Nyawer langsung Magnum. Mana jalmana Om? Magnum. Wah, tah jalmana tah, jalma eta. Lanjut. Sengklekna ti leuletik jalma eta teh. Gimana teh? Heeh. Kosi baheula dititah ka keureutik keneh, dititah ka warung ku indungna teh nya. Biasa ari budak leutik kan ka warung rek diapalkeun gitu nya. Beas, ujah, minyak, cengek, beas, ujah, minyak, cengek, kadang-kadang eta rasi oge. Di jalan aya nu nanya, "Ka mana, Bud?" Ka warung gitu. Beres ditanya teh pohoeun. Balik deui nanya ka indungna. Geus we dibejaan ku indungna teh nu tadi teh. Bari jeung indungna ge kebeneran balik deui da tadina basa mangkat mimiti teh poho teu ngabejaan. Kan zaman baheula teh ya boro-boro motor sapeda ge langka. Nyari warungna jauh mentas jalan raya. Pan ceuk indungna teh, "Kade, engke mun mentas jalan raya ulah gagabah. Ngaliuk heula kenca katuhu. Tungguan heula mobil ngaliwat, motor ngaliwat gitu. Kakara mentas gitu." Nyama mangkat we manehna teh. Hari bangun benernya mana teh keselamatan budak benernya. Hari bangun. Ari geus mangkat teh pleng nepi ka sajam can balik keneh wae. 2 jam can balik keneh wae. Nepi ka memeh magrib can balik keneh wae eta si Budi. Ulin ya sih kananya. Oh, disangkana teh budak titah ka warung kalah ngodon ulin gitu pikirna teh. Atuh disusulan we ka ku indungna teh ka ditu. Nah, ari nepi ka sisi jalan eta si Budi keur cingogo di sisi jalan teh. Lah kunaon? Ditanya ku indungna, "Ari silaing Budi dititah ka warung kalah ngadon cingogo di dinya gitu." Ceuk si Budi teh, "Apan ceuk emak tadi ek mentas teh nungguan heula mobil jeung motor ngaliwat." Ari ieu ti mimiti abi datang ka dieu can aya mobil jeung motor ngaliwat. Jadi abi nungguan. Goblok. Aduh, Atuh ari eueuh mobil jeung motor tinggal mentas tong tinggal dagu. Atuh kumaha nya ongkos jaba budak keneh ketambahan emang dasarna sengklek gitu nya. Emang selain sengklek dia itu mah kategori ngeplos guys. Ngeplos. Geus teu hade eta mah dituluykeun ge. Udah hadeng guys. Aku make geus gede naik.